Kegiatan si halabaraya isuk-isuk di sekolah seperti biasanya unggal poe ngan kikian bae nya receh tina anak-anak. Halo baraya kembali deui di kegiatanku sehari-hari seperti biasa. Kegiatan si halabaraya isuk-isuk di sekolah nyaeta nya receh tina anak-anak. Pokona mah pagaweana ngan kikian bae unggal poe nyaeta nyaran receh tina anak-anak, tapi alhamdulillahnya lumayan bae jalamun teu kieu mah mentek moal dapur ngebul. Nya pokona mah itung-itung kuli bae dinu baturnya nya sarua bae kuli di tengahan kieu-kieu keneh bae, kuli di mamana ge kieu-kieu keneh bae nu disiar mah saperak 2 perak. Lanjut terus urang abaikeun bae, urang lanjut kana merean anak-anak seperti biasa. Di dieu aya nu meuli baso goreng Rp3.000, aya nu meuli cikua Rp2.000. Masya Allah alhamdulillah pokona mah 1.000 2.000 ge lumayan bae. Ya kieu lah ngalayanan anak-anak mah 1.000 2.000 1.000 2.000 lumayan alhamdulillah. Di dieu aya nu meuli mie goreng Sakura nyaeta hargana Rp3.000 atau Rp3.000 perak. Kumaha baraya murah apa mahal ieu mie goreng Sakura dijual harga Rp3.000. Lamun ceuk urang mah murah masih terjangkau keneh dina kantong anak-anak. Lanjut terus di dia aya nu meuli baso goreng Rp2.000. Lanjut deui aya nu meuli cikua Rp2.000. Lanjut deui aya nu meuli baso Rp2.000. Urang hijikeun bae goreng nanya. Sabari nungguan baso goreng asak di dia urang nek ngangkat mie heula seperti biasa diaduk-aduk heula pangrata bumbuna. Ulah poho kana goreng baso anu keur tadi lamun teu dibolak-balik mah bisi tutung teu kanyohoan. Pokona mah jadi padagang mah kudu satset kudu bari disambi. Pokona mah lamun teu kieu mah mentek tutung eta gogorengan. Lanjut terus soalna nyambung terus ieu di dieu pokona mah beupeut ieu mah rada digeber ieu ku anak-anak. Sabenerna mah eungap ieu dada ge hak hek. Sangge mah dibarengosan jak kumaha anak-anak mananan ge hayang kudu gegeuraeun bae, kudu gercep bae, kudu gercep pugu mah nya leungeunna ge ngan aya hiji. Kadang-kadang sok kieu lah aya nu pohoan di tita tadi mie digolerkeun bae nu bogana nanyakeun deui ieu ku akibat ieu ngagoreng mie goreng batur sampai poho henteu dibikeun. Lanjut terus di dieu caritana ieu si basa-basana geus asak. Pokona mah anu teu sabaran mah anak-anak kuduna diheulakeun ieu. Masya Allah anak saha ieu nu kieu nya. Lanjut terus komo deui lamun aya anak-anaknya urang keur ngagorengan nya minta kembalian teu dinya tapak kepuh sagala. Mending lamun aya eta kembalian, kadang-kadang lamun eueuh kembalian sok rada ngagieu. Lanjut terus di dieu baso goreng na geus asak ulah poho dibikeun kanu bogana awas tajarti ulah sampai salah. Lamun salah kena sok pararotes. Nyan teu gampang terjadi padagang nya mikiran ngagorengna nya mikiran mikeunanana. Pokona mah lamun salah bisi haliwu atau nu bogana komplain pokona masuk aya bae eta kakederan nya pugu lain nu si A dibikeun ka si B, pugu pesenan si B dibikeun ka si A kunaon eta ku akibat kabeh hayang gegeuraeun. Komo deui lamun padagangna anu leleo teh meureun nya mereanana ieu budak leutik mani teu sabaran anu gasik kieu bae ge doang urang jaling heur tita tadi saset masih keneh bae ku barudak kurang gasik.